sadaya para wargi sadaya mangga urang teraskennya. Sedengkeun buta hejo nu pangawakanana jangkung badag, panon bolotot sagede-gede jengkol. Harita lempangna beuki deukeut bae kapayuneun Kangjeng Raja sapara kanca. Malah reg lempangna eureun terus gegerem. Sorana handaruan matak pikasieun nakar. Atuh harita ge menika ambu bau hangru estuning matak leneng lieur teh lain bobodohan. Walakadalah manusia Rika marane nanaunan datang ka dieu. Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika ngareret ka Patih Winata kalayan pokna sasauran lalaunan. Winata pe kadinya ajak ngomong ku Andika kaula rek ngalalajoanan. Mangga Gusti. Ki Patih Winata terus maju salengka. Ngajegah hareupeuna buta hejo dina tandangna sayaga. Bari leber wawanen teu sieuna kedekeung saeutik oge. Teu gedag bulu salamar pok wae cenah Winata. Kedal carita tatagnaker. Memang kaula saprakanca bangsa manusia kalayan pangna aya di dieu di tempat tayalian kaula teh keur moro mencek. Tapi hiji ge can meunang, boro-boro ka meunang, mangihan ge henteu. Paripokna deui sorana tariknaker. Kaula nyare ka Andika ulah moro di dieu. Lantaran nepi ka iraha ge teu meunang deuleu. Moal bebenangan mending geura baralik. Kancang geura baralik. Heh, Kandarwo. Naon alasanana pangna Andika nitah balik ka kaula sapara kancang? Ki Winata banget nya heran. Ngerasa heran pedah dititah balik ku eta buta hejo. Ari eta buta hejo serinya kakak bari gancang nembalan deui. Dina sora anu ngagerem leuwih geuman batan tadi. Sanyana kula warga Raja Andika aya dina ancaman bahaya mun maksa moro di ieu patempatan. Jadi ngarasa salamet sakula warga. Mending geura baralik deui geura tinggalkeun ieu patempatan. Lamun maksa tanwan de baka cilaka. Moal bisa. Naon nu moal bisa teh ha? Naon nu moal bisa teh? Moal kaula mah balik samemeh hasil maksud. Kula yeuh najan kumaha bae ge perlu meunangkeun mencek. Lantaran niatna gerek moro pangna datang ka dieu deuleu. Ta ieu niat kaula rek moro nyata moro mencek. Ulah maksa manusia. Ceka ulah geura balik. Mangka kudu gancang geura balik ulah maksa. Lantaran lamun maksa kula warga Andika di negara baris cilaka. Tapi lamun Andika balik yakin kula warga Andika. Utamana kula warga Kangjeng Raja bakal salamet. Kumaha Kangjeng Gusti? Kita buta teh kitu nyaritana teh Gusti. Ki Patih Winata tungtung namahar ngumaha ka pangersa Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika. Kuayana caritaan nyabit-nyabit kana kasalametan kula warga Kangjeng Raja sagala. Mun mamaksa nuluykeun moro bakal cilaka tapi lamun mulang bari salamet. Keun kula nu nyaritana Ki Patih, mangga kaula Ki Patih Winata munur ari Kangjeng Raja Rangga Pandika
terus majeng dua lengkah ngadeketan kahareupeun eta buta Gandarwo teh anu yakin sakitu pikasieunana. Gorowo Kangjeng Raja ngagorowo kedal carita ditujukeun ka eta buta Gandarwo. Hei buta siluman, najan kumaha kaula banget tengarti ku omongan Andika. Pokera bejakeun alasan usahnyana naon maksudna pangnanitah balik bari nyebutkeun kula warga kula aya dina ancaman bahaya sagala. Najan kumaha kaula nyaho kana kaayaan Andika nu sabenerna. Nu mata kaula merei berkah Andika. Gancang gera balik teu kudu nanyakeun nu sejen-sejen deui lantaran waktuna samporet. Beak waktu dipake ubra-obro madeuleu. Mata gera baralik Andika. Kurang ajar. Lain kaula nu kudu balik ke Gandarwo, tapi Andika nu kudu nyingkah ti ieu patempatan. Gancang tinggalkeun ieu tempat. Ulah ngahalangan jalan keur lumampah kula saparakanca. Moal bisa. Kajeun gelut tibatan ingkah. Najan didinya lobaan kaula teu sieun moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Kaula moal mundur, kaula moal ungut kalinuan moal kedag kaanginan. Demi ngabela bebeneran pikeun kaula, wani tanggung jawabna deuleu. Gitu para mitra atau eta buta hejo teh si horeng si mana horeng. Buta hejo lain anu rek niat jahil, eta mah buta hejo teh nu rek mere nyaho ka Kangjeng Raja saparakanca. Ngan akibatna ditarimana ku Kangjeng Raja jadi sejen. Lantaran manehana mah teu boga pikiran yen di nagara baris aya anu julid. Di nagara baris aya nu dolim nyaeta Kaprameswari nu kadua. Atuh harita oge Kangjeng Raja kalah kabeuki nafsu. Kurang ajar Andika buta. Winata oge Andika para prajurit gancang geura tewak ye buta hejo si kasebelan. Urang kepung wakul poe mangap ye si kasebelan teh. Mangga Gusti. Mangga Gusti, mangga. Kiwinata jeung para prajurit babarengan emalan nyumangakeun kana kapalahna Kangjeng Raja. Prajurit harita keneh atuh ngalempagkeun tumak jeung ngablesatkeun panah. Pating hariung ngajugjug kana aya awak sakadang buta. Panah harita teh melesat tina gondewana para mitra sadaya. Atuh puguh we, harita keneh atuh buta kalah kaseserian. Tibatan manehna atuh keuna ditandasa ku para prajurit kalah kaseserian ngagapgal. Eta buta hejo seserian bari aneh nate. Boh tumaknya kitu panah oge pakarang anu sejena tayanu teurak. Malah tumak jeung panah ngadak-ngadak parotong. Bangun anu rangu naker. Siga-siga anu neumrag kana hiji barang nu kacida teasna. Mun kira-kira nama anu rek neumrag kana batu karang. Tungtungna sakabeh prajurit geus teu aya nu boga pakarang deui. Kabeh dina kaayaan lemor. Sedengkeun eta buta maju rek newak ka para prajurit. Para prajurit kabeh para mitra peot kaya pos. Daya nu ngarasa wani da ngarasa sieun dileng-leng ku eta buta atawa diteureuy buleud. Ku eta buta Gandarwo nu terus nyampeurkeun bari terus jegerem. Walah Waduh dikerekam besi aduh. Oh yang sian dikerekam baik.
ampun tulung tabeh pating purungkut ngarasa siun atuh pang-pang nama ngingetkeun di lembur ninggalkeun anak pamajikan. Ki Winata maju ka hareup nyamperkeun kadeukeuteuna sakadang buta keur galungan. Silih tonyok, silih banting, silih gebug, atuh silih tinggang segala rupa. Bari jeung sakabe pangarti anu ngancik dina dirina Ki Winata diketrukeun. Nganya kitu teteh lawawesen jeung atuh jajatena eta buta lain lawan-lawan. Siga nama lain buta samanea. Lantaran dina hiji kasempetan awak Ki Winata ditewak terus dibantingkeun satakerna kubrag. Ngaso heula para mitra nu mulia, ngaso. Para mitra pamirsa, sakumaha nu kauningan nya kitu. Tetela wawesen jeung jajatena eta buta lain bantrak-bantrak. Si horeng si mana horeng lain buta samanea. Lantaran dina hiji kasempetan awak Ki Winata ditewak terus dibantingkeun satakerna kubrag. Aduh, alayeung. Ki Winata humarurung ngararasakeun kanyeri nu lain tut caturkeun. Malah awakna meni karasa meni asa pasiksak para mitra lain bobodohan. Dina kaayaan Ki Patih Winata keura usah oseh keneh dihanap hayangeun hudang gehesenaker. Gancang Kangjeng Raja Rangga Pandika maju ka hareup ngadeuketan ka palebah buta hejo kalawan pokna. Buta kasebelan, jeung kaula bagianana Andika mah montong hayang akaya ka manusa nu tepadosa. Tong hayang akaya ka manusa nu taya dosa perdosaanana deuleu kurang ajar. Ayo geura maju jeung kaula bener-bener Andika wani mah deuleu. Wah, kapang sakula nyieun tindakan hei Raja Pandika. Bongan Andika dititah balik ku kaula make teu nurut, make teu ngagugu. Ya bener lantaran asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Make jeung ujung-ujung nitah balik we. Tanpa nyata alesanana nu tetela. Coba lamun ku Andika disebutkeun alesanana nu pasti. Ari teu puguh mah sabab-musababna teu puguh ka sang tukang. Haroream teuing kaula mah balik. Dengekeun Rangga Pandika. Mun Andika teu gagancanganna mulang ka nagara, yakin kula warga Andika baris tinemu jeung bancang pakebu. Kaula netelakeun hal eta baris aya kajadian nu kacida mataka ngabahayakeunana. Ku kituna Andika kudu percaya ka kaula. Montong ditingali warga kaula model buta hejo, eueuh percayaeunana. Tapi dengekeun caritaan kaula. Kaula nyarita bener-bener nyarita nu sabenerna. Demi keur Andika kene Raja Pandika. Kula di dieu sakadar ngingetan ngageuing ka Andika. Tapi di mana kaula geus ngageuing ka Andika, cenah Andika rek percara rek teu kumaha dinya. Kaula mah geus nepikeun hal ieu ka Andika. Matak pikeun kula teu berat teuing lantaran kaula geus nepikeun ieu masalah ka Andika. Dina nggoning nanjeurkeun bebeneran. Dariana keur ngomongna eta buta gandarwo teh para mitra. Biasana mah buta gandarwo kitu teh sok niat jahat, tapi sabalikna buta ieu mah lain niat jahat, malah niat hade ngabejakeun ka Kangjeng Raja. Bakal aya kajadian nu tumiba di nagara lamun manehna teu buru-buru balik. Manehna netelakeun ka Kangjeng Raja
barika tingali siga nu hayang dipercaya omongan anak hayang diturutkeun. Kangjeng Raja netep seukeut kaeta buta pangpang nama anjeunna palai uninga tanah kaayaan nu sabenerna. Nah buta biasa atawa buta kajajaden anu aya di hareupeun manehna teh uhal eta pantesna keur upama Kangjeng Raja nya nyilidik nalungtik nu matak atuh kalayan ati-atina keur anjeunna sasauran. Saha atusannyana Andika teh pang namere beja kitu ka kaula teh buta. Jadi Andika hayang nyaho kana kayan kula nu sabenerna Rangga Pandika. Atuh puguh we ngarah kaula nyaho kana kayan nu sabenerna. Mun kaula geus nyaho kana kayan Andika nu sabenerna nusa nyatana mangka kaulang ke bakal bisa nangtukeun nurut atawa moana kana kahayang Andika. Sok geura caritakeun ku Andika buta hejo ceuk Kangjeng Raja. Atuh harita Patih Winata ngilu nyarita. Bener buta, kula ge yang apal atuh kana kahayang Andika teh ha? Sok geura caritakeun blak-blakan we. Pokna Ki Winata deui sanggeus manehna bisa cengkat nusa terusna nangtung kencaeun Kangjeng Raja Rangga Pandika. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para wargi sadaya, atuh harita si buta teh para mitra nyarita deui. Oh, jadi kitu kayang Andika teh. Atuh bener pisan. Lamun kaula geus yakin, pasti kaula nurut kana kayang Andika. Bae kaula baris nurut kana kahayang Andika. Udah tenjokeun ku Andika sarerea. Anak peledu gaya haseup kanal tengah bulan kana warugana eta buta hejo. Keur kitu las wujud buta leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngajanggelek jadi tangtungan saurang sepuh nu yakin atuh kaayaanana matapi kaajriheunakeun. Gusti, lamun saya urang laksanakeun ayeuna mah Gusti. Aduh Gusti, sumuhun eta sepuh teh. Hartos teh mawa wartos ka urang Gusti. Aduh. Ini si horeng si mana horeng. Aduh. Saha teh Gusti? Kaula ngahaja ngabejaan ka Andika. Kaula ngabejaan ka Andika. Lantaran kaula nyaah ka Andika. Aduh. Guru, mama guru. Isim abdi, aduh. Jadi hapunten mama guru pardos luka kelanyap ka mama guru geuning mama guru hapunten nu kasuhun mama guru. Jisim abdi rumaos selepat mama guru geuninganan. Jisim abdi teh aduh kasamaran rasa mama guru. Rugi ka teu terang mama guru nu sumping mama guru. Geus teu kudu jadi omong, teu kudu jadi pikiran. Pikeun kaula ge ngarasa bagja Andika bener-bener ngalaksanakeun pancen minangka hiji raja. Lantaran ai raja eta teu meunang kitu bae percaya lamun memang teu yakin sayakin-yakin. Kaula ge ngarasa bagja bora boga murid Andika. Boga murid ka Andika teh atuh. Matak Pandika cek pamikir kaula. Lamun Andika percaya kana sing sakur nu dicaritakeun ku kaula, mangka Andika geura mulang wae ka karaton. Lantaran
lantaran bising ayah siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata bisi ayah galagah kancana. Lamun Andika gancang mulang tinangtu baris bisa dibereskeun. Tah kitu ge lamun Andika percaya kana omongan kaula. Cek eta sepuh para wargi sadaya. Atuh memang eta sepuh teh si horeng si mana horeng. Guruna Kangjeng Raja Rangga Pandika. Anu katelah nama guru Kiai Ampel Gading. Puguh para wargi sadaya Kangjeng Raja harita kemi. Tuluy ngahulang heula sakedeung. Geus kitu Ki Winata Ki Patih tuluy ngilu jabung tumalapung manehanana ngilu nyarita. Gusti, langkung sae urang laksanakeun Gusti ayeuna kene. Piwarangan mama guru teh Gusti. Ayeuna hayu urang ka pasanggrahan engke beberes di ditu. Tos beres mah urang wangsul ka nagara dinten ieu kene Gusti. Bener caritaan Andika teh Ki Patih. Kula panuju pisan kana eta kahayang Andika bari ngareret para mitra sadaya ka Ki Patih Winata. Atuh para wargi sadaya barang geus kitu ngareret deui kanu jandi guruna, eta guruna geus leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Sija-sija nu boga aji halimunan, sija-sija nu bisa ngaleungit para wargi sadaya, tapi pikeun Kangjeng Raja teu jadi heran. Lantaran manehna ge nyaho yen guruna teh bener-bener hiji asepuh anu linuhung, geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangabaru. Hiji sepuh anu memang pangartina lain enteng-enteng, geus legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman, malah ilmu lahir ilmu batina kacida pisan jerona nu jadi guruna teh nu katelah Kia Guru Kiai Ampel Gading teh. Atuh geus kitu mah Kangjeng Raja marentahkeun ka para prajuritna. Ayo atuh prajurit, urang ka pasanggrahan. Urang ngobrol bari leumpang deket ieuh apanan ka tempat pangrerban teh. Kangjeng Raja asa diemutan memang mangsa ayeuna taya jalan sejen iwatih mulang bae ka nagara. Sakumaha kapalai sareng parentahna Mama Guru Kiai Ampel Gading. Sakabehna prajurit nyumangakeun najan saurang di antarana anu nyarita kieu. Sejang iringan mung kumaha ari moro mangkaning apan teu acan kei hiji-hiji acan kaula nun Gusti. Kasalametan kula warga leuwih penting euy. Tibatan urang senang-senang keur naon urang di dieu sukan-sukan ari kaya di nagara teu aman. Janten bade mulang wae sumun sanaos teu kekengingan oge kaula nun Gusti. Bener. Panjelas tadi ge kitu maksud kaula teh prajurit. Na aya kutaletena keur Andika. Hayu gancang leumpangna ngarah tere anyung ka pasanggrahan. Pokna Kangjeng Raja poga bangun keheul ka eta prajurit nu taletena keur. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para wargi kaum dangu. Eta prajurit tungtung nama jempe omo daku Ki Patih Winata ditoel cenah sangkan jempe ulah kapapanjangan cumarita. Anu saterus nama kabeh ngabring ninggalkeun alas mandaraka kebat kaluar ngajugjug ka pasanggrahan. Beus anyog ka pasanggrahan mah terus beberes. Sagala rupana nyakitu deui. Saung atuh palalangon harita keneh dirak-rak deui. Beres sagala rupana celak haranyat kana tonggong kuda sewang-sewangan. Kebat mulang ka nagara bari di tengah perjalanan. Kangjeng Raja sapara kanca make ningali hasup hideung ngabeles hati palebah puseur dayeuh nagri Mandalawangi sagala.
tekantos lami atuh hasib bodas nutung deui kana plus ilang tekanya deui ngadatangkeun kaheran keur sakabeh nu aya di dinya lumatak teras bae lempang na kuda digancangan ditegarkeun sinalumpat nepi ka pati beretek sakedeung geges jauh ti sisi leuweung alas Mandaraka. Tunda heula lalampahanana Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika mulang deui ka nagara bari morona teh teu hasil naon-naon bubujengna teu ngahasilkeun najan tos meakeun waktos ampir 2 dinten 2 wengi uhal eta pedah ditepangkeun sinareng guru Kiai Ampel Gading nu miwarang mulang gagancangan ka nagara. Waktos naseep